Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bainganda setengah 12 nemalan jika nuhudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tu marites kana hate tu mali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamelan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu hiat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, urang nyarande ka Gusti murbehing alam. Birehing urang ngariung mumpulung di ieu patempatan sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Birehing setiap manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan, sakapung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma anu cilaka. Urang nyomput dina gunung Simbul, urang cicing dina gawir silib, urang buka ku siloka sastra jeung sasmita. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligo hormatin simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Pun lanceuk anu name tausiah anu ku simkuring dipihormat muga-muga ku Allah dimulyakeun. Atuh aparatur negara tikawit kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Kolot baheula nepi kana agama ngaliwatan 5 rupa. Hiji disebut silib, 2 sindir, 3 siloka, 4 sasmita, 5 seni. Silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Naon ai silib bahasa silib mah bahasa nu nyumput. Mun kolot baheula mapagahan ka budak nyai tong cicing lalawang pantau bisi nontot jodoh. Kolot baheula ngagugu apaleun elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Budak ayeuna papagahan ku bahasa nu bieu nyai tong cicing lalawang pantau bisi nontot jodoh kumaha ceuk budak ngadon nyegag iraha mamah pantau bade mijeng jodoh. Lol magrib nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kolot baheula nyerekem jeung indungna jeung bapana aman ka indungna aman ka bapana aman ka dirina. Budak ayeuna pabagahan nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ngadon nyegag ka dieukeun mamah sanekala dicekek ku aing ayeuna.
Nu akhirna budak ayeuna teu keung ku sanekala, akhirna pelendung beteungna eueuh bapaan ta eta cicungik sanekala teh. Silib. Bahasa silib sok digunakeun ku bahasa Padalangan. Bapak Asep Sunanar Sunaryati jelekong jagona dina ngadalan. Mata lamun Semar bijil disebut kakawen. Geuning bahasa wayang mah. Semar Semar. Kusa kitu geus genahnya. Nangun Semar kuncung danar wolung ngeluh ku Semar teu kebau leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca kata sorah ku alus-alus teuing heumereun naon hartina leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria. Nu disebut satria dia teh ibu jeung kuring, bapak jeung kuring bakal jadi satria hareupeun Allah. Lamun bisa ngaleungitkeun diri ngadatangkeun ka hayang Allah. Ieu teh wayah kieu pangajian teh lain ka hayang urang, ka hayang Allah, Pak. Da ieu ka hayang urang mah hees. Lamun boga lijki, lamun boga milik ka hayang Allah mah zakat, ka hayang urang mah pan kurang keneh. Lamun 4:30 engke ka hayang Allah mah lalaki ngigi ka masjid dekul salat subuh, pan ka hayang urang mah kereh. Tah jelema nu bakal jadi satria teh ngaleungitkeun ka hayang dirina ngahadirkeun ka hayang Allahna sabab jelema anu loba teuing ka hayang bakal susah jeung bingung ka dituna. Tuh bandungan para caleg ayeuna kunaon salatres da hayang. Coba anu kieu mah seolah-olah teu hayang teu embung. Matak teu saeutik kajadian kamari anu nyalon geuning heg eleh naha mah jeung stres da hayang. Ku sabab hayang nepi ka jual tanah dijual imah digadekeun akhirna ku pamajikan ditejeh maka teu saeutik tuluy we teu jadi di jalan Bang make kolor sontong kaluhur baju partai coblos ai pas urang deder miluan abdi ge coblos cek nu boga warung teh aduh nu gelo aya duaan. Nah cing nyebut nu gelo apan itu teh cenah caleg teu tulus stres nama jeung stres tanah dijual sawah dijual ku pamajikan diteyeh jadi henteu tah kunaon mah jeung bingung bongan hayang matak jelema mah ulah hayang jeung ulah nolak mung sabab nu ngaran takdir moal bisa dihalangan ayeuna ibu jeung bapak lalajo kuring baju kieu calana kieu geus takdirna kudu jadi mubalik sa Jawa Barat ka Kurilingan Pak aing ngaran takdirna mah. Cobaan kema RT make gamis ingangsar udeng sing badak eudek ibu nyebut ustad ka RT moal kumaha ceuk ibu aduh RT anyar tobat kunaon sabab takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri kun payakun milik Allah Rabbul Alamin matak hirup tong sok nyanyahwanan kana takdir batur takdir urang ge barang karuha. Lamun bapak disebut bodoh ku batur, ibu disebut bodoh ku batur, tarimakeun da memang urang mah bodoh. Palebah mana bodona, boro-boro mah poe isuk bahkan sajam ka hareup urang teu nyaho di naon-naon. Bener? Matak cek batu ya pengajian tapi bodoh anger tinggal ungeuk sumuhun ngan tanya itu. Eta kitu sugan maneh isuk apal naon kejadian ka maneh, cek itu teh teu apal, cas geuning sarua boloho. Jadi manusia mah cicing dina kabodohan. Lamun bener orang pinter geus bisa noong karena urusan akhirat. Tapi nah kadang-kadang orang teu bisa noong karena urusan akhirat. Didinya orang tempat kunaon nabi bet pinter lantaran nabi mah dididik nage ku Allah langsung. Kunaon orang bet bodoh, orang manusia, dosen manusia. Mata kieu we hasilna teh belegug. Tuh. Nabi mah pinter, saking ku pinterna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nepi ka hartana beak melaan akhirat, nepi na dakwahna 23 tahun, nepi ka beak harta dipake melaan Islam, kuring mah bodoh Pak. Nabi mah beak harta melaan Islam, kuring mah sakapeungna hak tina melaan Islam jadi datang harta. Teu ngarti atuh ayeuna oge panceramah di dieu engke Pak Kades bakal ngudang. Punten we cenah Pak Ustad ieu mah kagagelan. Heueuh dok ditambah ku Ustad, udah butuh. Jadi lamun kitu lalakon urang mah cicing dina kabodohan. Matak lalakon mengaran hirup nu disebut silib bahasa kolot baheula tuh tempo luhureun panto aya sawen di jinatina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon eta buka ku urang harupat tong getas harupateun mun ngomong tos sakama-kamo abong bibir teu dibengku abong letah tetulangan ulah aya ucapan nu nyigeung batur matak abdi ge ieu heudeuk minta hampura da ieu teh sabenerna mah baroga dosa abdi dosa ibu bapa dosa
dosa kuring telat, dosa ibu kukulunu lantaran kuring telat. Jadi dua nana itu baru dosa. Mata geus we orang istighfar. Nya ti mana heula atuh ustad teh. Oh, itu da IPN teh. Da ieu teh jadwal pahili sebenarnya. Da dina agenda kuring teh aya jadwal di dieu asli tah. Da hari teh ngebel teh ti dieu jeung ti ditu dina satu hari eta nu ngebel orang Majalengka matak blus Majalengka. Matak inget teh hiji matak pas tadi aya Sherlock 2 teh ngahuleng nah ieu di mana urang. Nah mah jeung baluang apaan loba teuing nu ngulumna di jangar kana sirahna. Kitu tah ti mana heula atuh ti Gonewah terus ka Majalengka di dinya tah Majalengka kota tuluy ka dieu ceuk ibu aduh cep ustad atuh tilu panggung moal teu untung dijawab ku kuring lain untung tapi rugi. Lebah mana rugina kuring di Gonewah teu tuang sabab ngahargaan Majalengka ge juk tanyakeun ka kadesna kuring teu dahar langsung belenyeng ka dieu di dieu ge pan can tita dahar ujuk tita ceramah heula. Tuh ngan untungna teh da panitia teh palalinter jeung ngalarti lamun ustad teh barang dahar teh langsung we dibahankeun teh jiga nama meureun tapi teu matak lalakon hirup mah kitu naon harupat ulah getas harupateun ngomong tong sangkama-kama abung bibir ti di bengku abung letah teu tulangan ulah matak nyigeung batur ulah matak nganyerikeun batur naha Allah moal waka ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema. Nah hiji nilaina dua geuning make jeung bawang ai bawang teh siksik ku ibu kecelak-kecelak cai panon ibu kunaon cinta ibu make jeung ceurik perih tah bawa kana alam hirup ucap tekad lampah perbuatan tong coba-coba nganyerikeun hate batur nah ragrag cai matana nyeri ku panghinana urang maka cai mata nu muragna dianggap ka nyeri maka ka nyeri itu bakal murag ka awak urang sorangan matak jelema nu ngaragrageun darajat batur tenang Pak moal matak ragrag darajat jelema dipurageun darajat hakikatna jelema anu deuk ngaragrageun darajat nu bakal muragna demi Allah tah sakuat tanaga degerek ngaragrageun darajat batur kada si eta nu muragna matakeun da takdir mah geus boga sewangan silip dua sinir ai sinir masih siniran mun sim kuring ngaroko Marlboro Black dibere jarum daun sampe make saos daripada henteu nyawios rumuy ceuk tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang ceuk pakades teh soloyong kapal udara ngaroko hoyong tukang son mah ngagaleuh tara. Di dia ya budak parawan ti penting nyaring ti barang marojeng jasa patu butut leso talina neng ulah camrutkeun bae cep ustad gantina si siniran silib sinir tilu siloka mah silo lamun teu dibuka kolot baheula lamun tanur osok nyimpen duegan sopak handap sopak luhur congcotan ku gula beureum geura sok baca naon eta eusina duegan artina duegan teh daweg. Jadi duegan daweg, ai daweg teh kuat, kokoh, istiqomah cek bahasa agama. Hayang istiqomah sopak handap sopak luhur, jongcotan ku gula beureum kareueut Pak. Tak ieu teh nu hadir di dieu teh ieu teh duegan artina istiqomah, teu bubar, teu balik istiqomah, maka bakal kareueut amis engke di alam akhirat sabab wani nungguan kuring. Nya. Teuing jeung nu balik heukeun bae da tunuhkeun. Duegan teh daweg istiqomah. Pengertian kolot nah agama disumputkeun kitu apan zaman Jepang jeung Belanda yen urang teh pernah dijajah ku saha ku Jepang jeung Belanda 360 tahun Jepang 3,5 tahun maka dek nyebarkeun Islam teh rada bangga jeung rada hese masjid teu meunang diungahan dihalangan Pak saha wae nu ka masjid dibedil harita keneh tapi hebatna bangsa urang masjid pinuh teu keung ku senjata merdeka ayeuna geus nu ngahalangan eueuh tapi naha masjid kosong. Nah ari baheula masjid dihalangan ku Jepang masjid dihalangan ku Belanda masjid pinuh ngaweled nyawa ditanonkeun ka pangeran nah ari ayeuna masjid eueuh nu ngajaba tak pinaha masjid kosong berarti poe ayeuna urang dijajah lain ku Jepang lain ku Belanda tapi poe ayeuna dijajah ku kedulna awak sorangan matak musuh nu paling nyata lain batur lain durul lain tetangga lain baraya tapi musuh nu sanyana tah awak sorangan. Ya gepan ya pangausan kieu ieu teh da karek kembang. Pangausan teh karek kembang. Can jadi buah. Di mana buahna? Engke we bubar ti dieu. Mun kasalaki jadi alus, kadulur jadi akur jeung tatangga tarasulaya kasanapeun nyaah kasaluhureun hormat bakal kabita batur kanu tara ceuk anu tara pangausan kabita kuno osok nah aya robah dina sekep hirupna.
Lamun urang pengajian mineng tapi kasalaki goreng wae, kadulur teu akur wae, jeung tetangga burger wae, kumaha ceuk itu mending we urang tara ngaji ge tara pasea. Tah matak berat anu osok pangaosan teh. Pang berat-beratna di lingkungan ieu saha? Kuring jeung pun lanceuk. Nah, apaan kuring sok ceramah, ngaran-ngaran penceramah eueuh amalna leungit barokahna. Har. Teu nganggap ibu nu gede dosa, teu nganggap bapak nu gede dosa, tah nu badag dosa. Kuring ngomong tahajud popolotot ka batur, tahajud, yu toong ka Cimaung ngomong tahajud, molor ibu. Komo nerangkeun sedekah mah era innamal shadaqata lil fuqara, sarodaqah yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah. Batur kapangaruhan, masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, geratanya awak kuring nu ngomongkeun sedekah, penting ieu ge kuring lain sedekah tapi ngajamret ladang sedekah. Ya da meureun engke ge bakal ge meureun bubar teh bakal ngudag kana mobil. Ustad, ieu cenah sedekahna heuh deuk ditampa, oh nya da butuh atuh. Padahal mah kuring datang ka dieu teh 3 pahala teh. Pahala naon? Hiji kuring bawa mobil make bensin berarti pahala sedekah. 2 ieu teh nu diterangkeun teh secara teu langsung agama ilmu berarti kuring teh sedekah ilmu. 3 silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu apal jadi apal, ulah ukur lalajo dina YouTube kitu lin. Tuh 3 pahala teh sedekah harta ku bensin mobilna, sedekah ilmu ku ceramahna, sedekah silaturahmi ku datangna. 3 pahala ngan bakal beak anu 3 lamun diburuhan. Ya rek ku pakades teh dibere duit tah lamun ku kuring ditarima eta duit nu 3 leungit ngan duit menang. Tinggal tanya kana awak kuring eta kitu bebengok ustad deuk milih duit milih pahala, jawabanana punten we sementawis mah artos we heula. Jadi kumaha tuh bab pahala? Wah engke nyeun deui. Tuh berarti urang mah secara teu langsung hubud dunya teh entong ditunjukkeun ka batur, awak urang ge di dinya tempatna. Bandungan Nabi Muhammad bumina 5 kagenep, sagajlengeun 5 kagenep. Lamun gugah kulem ngagaralang palapah korma, sedengkeun Nabi teh sataun kurban 60 onta. Nyieun masjid Nabi kunyalira, ribuan fakir miskin katulungan, jutaan yatim kabelaan. Kusaha ku Nabi Muhammad, artina Nabi teh beunghar ngan teu katempo beungharna. Nabi beunghar tapi katempo sangsara, umat nama sangsara ngan hayang katempo. Tah kitu bedana teh urang. Mana bukti Nabi eta bumina 5 kagenep sagajlengeun ngagaralang tapak palapah korma nepi ka Umar bin Khattab jeger bebeakan nyegruk hareupeun Nabi, ya Rasulullah anjeun teu nyieun istana bisa, boga sawah lega bisa, tapi naha anjeun bet nyangsara maneh? Kumaha jawabanana? Istana akhirat leuwih mulia batan istana dunia. Urang mun hadir di dieu kayakin nepi ka dinya moal aya. Mana bukti? Lande kata urang boga duit 500 juta, imah butut, masjid butut, kira-kira imah kira-kira deuk nyieun milih imah, deuk milih nyieun masjid. Kira-kira we bosok. Mun boga duit 500 juta, imah butut, masjid butut, deuk milih nyieun imah, deuk milih nyieun masjid. Tanya kuring, eta kitu bebengok manis eta Ustad? Urang sarua Bu imah. Naha sabab hukum dunia poe ayeuna sa bejad-bejadna jelema beunghar keukeuh bakal disanjung jeung dipuji-puji, sa alus-alusna jelema miskin tetep bakal dihina jeung diledekna. Bandungan ku bapak wis teu percaya. Sa bejad-bejadna jelema beunghar tetep bakal disanjung, sa alus-alusna akhlak jelema miskin tetep bakal aya nu ngahina. Matak paingan poe ayeuna jelema paboro-boro dina bidang hartana lantaran hanya butuh sanjunganan. Ai baheula nu dihargaan teh ku amalna, ayeuna mah dihargaan teh ku gedong sigrongna. Itu nu di luhur dasina dipake jasna aya popeah ongkoh koruptor, geuning kamari nyalon masih kene meunang. Nah, ari rakyat anu miskin cumpang-camping merengkel sarungna nepi ka ngalek-ngalek sakuna di masjid leungit koropak, ieu sasaranana paingan ceuk Nabi di akhirat jaga nu pangheulana ka sawarga jelema miskin lantaran pahala kasabaranana. Tah, tapi ulah ai bapak hayang sangsara mah entok. Ai cita-cita mah hayang we kitu beunghar, ngarah bisa nulungan jelema nu sangsara. Sabab nu ngaran kahirupan moal mungkin disebut beunghar lamun eueuh hirup si miskin.
Matak jelema beunghar teh kudu loba syukur kasih miskin. Kumaha syukurna gera jamin tempo keleng beuteung si miskin, gera reret imah butut si miskin, omean kudu baleunghar entong nganalkeun kades wae atuh da karunya. Tuh. Ai urang mah lain geus beunghar gedong sigrong mobil mewah sawalega RT dicarekan, kades kababawa. RT gelo RW edan itu kunaon ari ibu batur menang 600 aing henteu hayangan PIP Pak. Cinta nama di ibu karena bantuan negara dan bika hayang ya baik we pan eta kongkorong ge panjang bae teh diletakan gedong ge boga ya bae tong fanatik cenah ustad hayang we mage 600 tina corona teh geuning. Nah da dibere we ku RT teh bener RT jengkel belenyang teh eta kabang mawa motor Mio berarti ieu teh beunghar ngan teu bersyukur ku beungharna. Da jelema anu bersyukur ka beungharana mah meunang PIP datang ka RT ka RT RW hampura pan mama gedong boga sawah lega budak juga lah nah ama jeung meunang bantuan tah deuk dibikeun deui pangmikeunkeun kanu hakna tah ieu kalimat syukur di ayana jelema beunghar teh bener Bu ngan ditempo teh di dieu teh asa eueuh nu kitu teh tuh ngan Bandungan hirup anu kitu jumrat jamret kaditu kadieu da urusan milik jeung rezeki mah urang lalajo tina galon jeung gelas. Bapak cukup sagelaseun. Cek bapak tadi dalepkeun sagalon, dedetkeun sagalon kabeh kana gelas, keuna kana gelas ngan modal. Tah harta nu meunang nipu, meunang malsu, meunang basilat, harta batur ditewak ku urang, harta batur sarakah ku urang, Bandungan isad kolot, imah bea ku anakna, sawah ludes ku ahli warisna, hirup sangsara kakolotnakeun kunaon? Allah dek mupus dosa tina awak anu hartana kalegleg ku awakna. Matak nu ngaran hirup bakal nyieun balitungan naon oge. Tah ieu ibu. Baheula teh pan ibu teh bedegong ka kolot, sok geura sok. Bener teh. Lamun dititah geuning. Nyai pangmecetankeun sirah. Kumaha tah jawaban ibu harita ka kolot? Nyai pangmecetankeun suku. Kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ayeuna ibu geus kolot boga budak. Kolot urang geus eueuh. Dititah budak urang, nyi pangmencetankeun sirah kumaha budak ibu jawaban ka ibu ayeuna akur ninget kunaon bet akur ternyata Allah nyieun hisaban lain sakadar akhirat teuing tapi Allah ge nyieun hisaban di alam dunia ge Pak geus nyieun hisaban supaya manusia sadar dek baong dek bedegong teu kudu digenggeureukeun ku urang baongna batur teu kudu digenggeureukeun ku urang teu ecereugna batur suatu saat manehna sadar nalika aboga anak anu baong leuwih ti urang matak bakal netes kana jadi anak aya kuring ceramah kieu daek we Pak Abdi mah sapoe 3 sapoe 4 jigana teh teu mikiran awak belenyeng ka ditu belenyeng ka dieu bari nu ngulempet teh pan geuning nanya harga sabaraha cenah Pak Ustadana hargana nyaho teu apal jeung teu mungkin dibeja-beja da cek guru oge batalna ilmu teh ku duit cek guru abdi batalna ilmu teh ku duit matak abdi mah daek bikeun henteu teu kudu ge teu jadi masalah asli atuh nyaan ustad cenah teh ngomong teh nyaan kumaha lamun isuk diulem deui tuluy ustad teu dibayar kira-kira datang moal ibu cek ibu teh moal datang nah meni suudon Nabi wae datang ka Taif eueuh nu mayar tapi daek bahkan dibaledog ku urang Taif hampir coplok paosna rancucut darahna di halangan ku Kangjeng Nabi darah ulah nepi ka antel kana taneuh deuk ngeceret deui di halangan ku sorbana ngeceret deui di halangan ku raksukan ngeceret deui halangan ku pingpingna nepi ka Abu Bakar gogodag ya Rasul naon sabab darah anu rek ngalir kana taneuh bet di halangan ceuk Nabi malaikat datang ka kami lamun darah kami murah kana tanah-tanah Taif langit geus siap bejadna gunung geus siap bituna laut geus siap bahena angin geus siap nyapuna maka kami teu ridho lamun urang Taif dipaehan padahal urang Taif itu jelema doraka Pak nepi ka hebat eta leuleus hatena Nabi mun kuring datang ka Majalengka hege aya nu ngaledek di dieu kurumuy eceuk jeger tan deuk dikumahakeun jelema nu ngahina ka anjeun moal teu kuring ya beakeun itu man tah teh kuring goreng kunaon Nabi hatena kitu lantaran Nabi mah sumberna wahyu ari urang mah sumberna nafsu bedana urang jeung Nabi teh kitu tah Nabi mah sumberna wahyu urang mah sumberna nafsu mana bukti
Nabi teh Pak hebat ahli jalma tawado tak urang mah nu hadir di dieu hampura entong kasigengnya urang mah kadang-kadang asup kana ancrub kana sifat kasombongan. Nabi mah tawado umat nama sombong. Palebah mana tawado Nabi ku Allah geus ditawaran Muhammad surga nu mana deuk dipilih mangga deuk Firdaus pek bae deuk nu pangeunahna pek bae nu panghampangna pek bae keur anjeun Muhammad surga kami teh. Tapi Nabi ngabuktikeun tahajudna unggal peuting duhana unggal poe salatna tepat waktu maca Quran unggal bulan beres padahal geus dijamin pisawargaeun. Nu ngajamin ibu surga nu ngajamin bapak surga saha eueuh. Tapi palebah tahajud urang henteu duha boro-boro maca Quran rada hese salat ge masih kene belang betong berarti urang maragrag karena jurang kasombongan. Nah ya kana hate lumayan tunuh-tunuh ge paksakeun we. Papan Nabi mah geus dijamin ka surga tapi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe maca Qur'anna leket ka masjidna mineng mimpin umat dakwahna 23 tahun teu eureun-eureun Nabi. Coba urang teu dijamin ka surga tahajud hanteu duha boro-boro salat ari inget maca Quran ari daek pangajian kieu ieu ramena tuluy kadang-kadang nu boga masalahna salat urang jung pasti bakal ka surga. Nah surga teh di Garut ye tah nu kudu diajar teh kunaon atuh Nabi bet kitu sabab Nabi menurut tadi sumberna wahyu lain nafsu ari urang mah sakapeung ibadah ge kadang-kadang mah make nafsu. Mana bukti nafsuna eta geus ibadah pan anu ibadah nu panghese mah lain salatna lain zakatna lain saumna ibadah nu hese mah hasil takwana. Teu saeutik jelema salat leungit takwa. Mana bukti eta geus salat? Di mana mah? Salat atuh leungit takwa. Da ieu pangaosan boa-boa leungit takwa isuk teh bakal tunduh ditanya ku batur. Ceuk kuat jiga nu tunduh nu nguan ustad nana anjir kuat heubeul. Leungit takwana Pak. Matak nu hese mah lain salatna lain zakatna lain saumna ieu tah nilai takwa. Sabab jelema anu takwa mah geus teu hayang ditempo batur geus teu hayang disanjung batur geus teu hayang dipuja batur geus teu hayang dipuji batur bahkan dihina menikmati hinaanana dibenci dicaci dimaki diledek mereka merasakan kenikmatan tina dicacina. Nah mah kejeng nikmat dihina dicaci dimaki sabab dirina apal kana hakikatna Allah deuk mupus dosa ku panghinaan batur Allah deuk murulukeun dosa ku ledekan batur Allah deuk meakeun dosa ku pangnyaci batur. Mata hakikatna jelema anu makrifat ka Gusti Allah dihina dicaci dimaki enjoy hirup teuing urang we teu urang mah atuh loba teuing mikirna mikir cangkang dihina nyeri diledek nyeri dipitnah nyeri make jeung nyeri apaan cek Allah jelema nu ngahina bakal kahina nu ngaledek bakal kaledek nu mitnah bakal kapitnah nu nyiwit bakal kaciwit. Mata hirup di dunya tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek. Bandungan ku ibu dicaci dimaki dihina diledek teu kudu nyeri hate bandungan we tinggal lalajuan hiji buah nu buruk teu kudu dieneuk-eneuk teu kudu dipetik teu kudu diala buah buruk mah jujur murag sorangan. Jelema nu ngahina nu nyaci nu ngamaki tong dilawan hiji waktu boseneun sorangan. Well. Tuh asli tah. Untuk cek ilmu kolot ge hana caraka data sawala pajajaya ngamaga batanga tah. Hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajaya duanana pada kuat maga batangan nu akhirna duanana ngababatang. Mata klol bahasa kolot nu meunang di bangkol nu eleh ngarengkol nu meunang mah nu ngelehan. Untuk di aya pemuda ya lamun teh mah diajak gelut ku batur. Kajian itu pinter silat, orang pinter karate, entong gelut da anger duanana ge cilaka. Nu meunang di bangkol, nu eleh ngarengkol, nu meunang mah nu ngelehan. Atak abdi mah asli ditangtang ku batur tara-tara di layanan. Rumaos we abdi nu lepat kitu we. Balik cenah ustadna mah ceramahna teh, mangga we atuh cing ka akang teraskeun abdi rek uih. Kitu we abdi mah. Asli dihina aku keur latihan ieu teh hate diledek batur itu latihan matak make baju kieu calana kieu teh pan urang teh jadi apal hate batur nya ustad jadi kopiah tah hatena kunaon si eta sebenarnya gitu keur latihan riadohan sabab hakikat hirup manusia lamun teu dilatih cantang tu kuatna
Nah ari hirup bapak, hirup ibu, hirup kuring akur jeung lapan subhanallah dah henteu. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Na teu era ari bibir subhanallah maha suci Gusti Allah ai hate kotor dikukut, naon bedana jeung kadongdong alus luar met eusi. Dah hakikat ngalusan awak masuk al-babari, ibu hayang geulis di wedak, di lipstik, di blush on. Nu hese mah amis budi, da teu saeutik udakna kanol, bibirna beureum tapi haseum beungeut di karukut. Dia jeung rada nyeniran cek ibu teh. Ari heuh atuh. Beungeutna diwedakan, bibirna dilipstikan. Ari haseum beungeut mah da teu katempo geulisna. Jadi nu hese teh memeres hate, Pak, lain memeres awak. Jeung da awak mah nama ke jeung kudu beberes-beberes teuing. Lamun bener bapak boga geuning eta kolot teu bisa ditolak. Beureun bapak baheula ngalaman jadi pemuda, datang kolot ayeuna pan teu sadar anger rumah teh beboloneun nya. Nyaan ye kudu saladar ye. Lamun bener bapak boga awak nu ieu, lamun bener bapak boga umur, bapak kudu bisa nolak datang kolot. Ternyata orang tuh bisa nolak datang kolot. Bau hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Manusia dituntut entong sombong. Nah Allah cek Allah teh kami nu ngatur hirup maneh teh kami. Padahal orang tuh bisa nolak. Ayeuna ustaz na kieu ustaz tungguan 20 tahun ka hareup. Gua dituntun. Teu apal mata jelema teu kudu sombong. Mata keur ngora gunakeun keur ibadah dan nu istimewa mah kolot daek ka masjid geus aki-aki bari regrog diiteuk ongkoh belenyeng ka masjid ta eta nu istimewa mah. Nah tanaga geus hengker daek keneh nu teu istimewa budak ngora ka masjid. Naon istimewana jag-jag keneh cerdas keneh ngigi ka masjid leuheung. Tapi ieu aki-aki nu istimewa. Tadiungan urang riungan ieu nu disebut soleh teh lain kuring. Kuring mah ngora keneh Pak. Nu disebut soleh mah lamun di dia aya nu umur 70 tahun 80 tahun tak eta soleh. Ngalaman jengkel ku anak ngalaman, beres anak jengkel ku incu ngalaman, lol buyut ngalaman, beres buyut udeg-udeg ngalaman, beres udeg-udeg kakait siwur. Ya kakait siwur nolol pan hiji nu musingkeun kakait katel. Ngalaman, tapi sifatna ngeluh kolot baheula. Pak Kades nu soleh mah. Teu ngeluh suka capek jadi kades teh. Nah mah kejeung teu ngeluh. Da lamun dibalikeun cek rakyat, Pak Kades capek jadi kades capek piren. Pan berat di teu eureun. Mata pun lanceuk atawa sim kuring entong dina dakwah tong nyebutkeun capek bisi di teu eureun. Ayeuna ibu cenah euy hirup teh geuning kieu. Di dunya teh geuning capek. Uih we atuh ka akhirat. Manusia mah tong ngeluh Pak. Ibarat wayang nu diigelkeun ku dalang. Ayeuna kuring bisa sarupa kieu, lain kuringna saha atuh pituduh Allahna. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampu dimampukeun, daek ge didaekeun. Bapa daek didaekeun, kuring bisa dibisakeun. Matak tong sirik kanu bisa, dah hakikat mah Allah keur ngabisakeun. Dicabut mah yeuh sora kuring, teu kumaha. Dileungitkeun mah memori dina sirah kuring, boloho ka tirina nya. Matak mah geus hirup jelema kudu bersyukur. Kudu riweuh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu merekna. Inilah makna syukur. Matak subhana teh berat ngamal teh. Subhana maha suci Gusti Allah. Hate kotor ku ulah aya sirik kedik jail kania istren panastren dudupak rurumpak tekopan cebukan jeung punungan ulah aya da urang geus nyebut subhanallah. Pan sakapeung mah subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu, subhanallah dibaca batur meuli mobil ratu gaangen, subhanallah dibaca batur meuli mobil ngadon geblus ka rumah sakit, hiji waktu subhanallah dibaca batur meuli sawah paeh si eta. Kunaon eta sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah kaituna panasan jeung teu kaopat panyakit hate sedengkeun bibir nyebutna subhana. Kunaon atuh subhanallah nepi ka hese-hese teuing mah ieu teh parentahan Allah. Parentahan Allah subhana maha suci Allah artina kudu bersih hate. Nah mah jeung kudu bersih hate lantaran Allah deuk mere pelajaran nu moal kahontal ku akal, nu moal kaberi ku pangarti. Naon pelajaranana? Isra jeung Mi'raj. Nareka harti ku akal da moal. Abu Lahab ngukur ti Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa 2 bulan make onta. Sedengkeun ceuk Nabi kami Isra jeung Mi'raj sapoe sapeuting. Deuk saha jelema anu percaya. Bapak nitahkeun bapak ngomong ka kuring, kuring nyarita ka bapak.
Jang Ustad di mana? Di Bandung. Init ka Majalengka, sumuhun. Sabar jam-jam 10 menit dek percaya moal. Moal sabab bapak init ka Bandung wae geus hampir 3 jam. Ceuk kuring 10 menit. Kumaha ceuk bapak? Gadebul Ustad teh. Nabi Muhammad Isra jeung Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyebutkeun sapoe sapeuting, sedangkan Abu Lahab Abu Jahal ngukur di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan make onta. Ieu ukuranana, ieu saksina. Nepi ka harita Muhammad diriung ku umum, kadzabta Muhammad, gede wadul anjeun Muhammad. Lamun Islam akal-akalan moal ka harti. Tapi Islam berarti kudu ditampa kunaon? Ku hate. Tah matak cekuring nu tadi Islam datang teh gerak tarima ku hate. Sabab sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poe ayeuna mah urang cicingna Islam teh jujur akal-akalan. Abu Bakar Siddiq widi ka Rasul, ya Rasul di juru teh di belah ditu teh aya randa anak 2. Kumaha ceuk Abu Bakar? Wios lamun kami dijamin kahirupanana deuk merewe sakilo gandum. Maka cek Nabi, sodakta Abu Bakar, bener Abu Bakar. Dikirim gandum saenggeus asar, maka Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ngariung. Abu Bakar ti mana geus nganterkeun gandum ti saha? Ti rana anak 2. Ingat kana bahasa Nabi, pastabikul khairati. Isukna 4 sahabat ngaririm gandum karena anu anak 2, akhirna 2 tahun rana berubah hirupna jadi bos gandum. Coba tapelkeun poe ayeuna. Pak RW bebeja ka kades, cek RW tedes di urang teh aya randa anak 2. Terus dek nurutan Abu Bakar dek dibere we sapoe saleter beas. Cek kades bari seuri, sok ai kuat. Karek ngirim saleter beas ka eta randa anak 2, ini deui ka kades geus tapak nyakar kusaha ku pamajikanana. Naha cemuru. Kunaon make jeung cemuru? Teu percaya nyieun kaalusan. Tuluy gandeng ku DKM. DKM teh Pakades abdi ge hoyong nurutan teu kirim we cenah beas 2 liter karanda anak 2. Karek ge dikirim balik ti imah kumaha batur ngomongna? Karek ge jadi DKM geus beger. Kunaon poe ayeuna nyieun kaalusan rada hese? Kadang-kadang batur teu percaya kana nilai kaalusan urang. Kunaon zaman Nabi nyieun alus dihargaan lantaran proses keimananna bener-bener diyakini. Mata kue enak menyen kaalusan rada bangga mah dituding batur eta atau dicontohan geuning kitu nyeun kahadean kudu dicoblos ta eta beureun adil lalakon hirup Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa make ontak tah keur Nabi Isra Mi'raj ai keur urang naon keur Nabi Muhammad Isra Mi'raj berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ai keur urang Isra Mi'raj teh naon. Nah aku pengajian kieu mah ieu mah ngaranna seremonial. Kades ngayakeun sepakati ku MUI undang Pak Ustad ger ieu teh Isra Mi'raj hanya sebatas itu selesai. Padahal makna anu jerona Isra perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge umatna kudu Isra. Di mana israna urang? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager, tina goreng jeung salaki jadi alus, tina goreng ka inung bapa jadi sumujud ka inung bapa. Inilah nilai Isra keur urang. Matak lamun bener ieu Isra Mi'raj, poe isuk masjid bakal pinuh, lohor bakal nyampak, asar bakal aya, magrib bakal naker, isya ge bakal ngaweled. Lamun bener eta Isra tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Tapi kenyataan Isra Mi'raj unggal tahun masjid kosong kene bener nyaan ieu jeung tatangga pasea kene jeung dulur teu akur kene komo tina bab politik geuning yeuy kedah kamari nu hiji hayang Anies Baswedan, nu hiji hayang Prabowo, nu hiji hayang Ganjar Pranowo. Wah cenah teu heuh amin geuning nepi ka diganti ku kabul. Sing teh ibu naha mah jeung hayang Anies Baswedan alus cenah hayang jiga Jakarta ari cicing di Majalengka sia teh. Dari ibu nu hiji deui hayang Prabowo kunaon karunya naha 3 kali aleh wae. Ternyata kuloba nu karunya Prabowo meunang Pak. Kaloba teuing nu karunya. Sing dari ibu hayang Ganjar Pranowo kunaon alasanana? Dewasa. Acing teh dewasa eta huisan kabeh. Politik rakyat mengukurna teh nu kitu. Teu alus we.
ngan kun payakun mah milik Allah. Keun dan nu jadi mah deuk sasahage Indonesia mah kieu keneh akhirna urang mah kembali deui ka semula. Anger Pak urang mah dihargaan mah RT, RW, kades, kadus we wilayah urang. Lah jauh-jauh mah jeung kudu mikirkeun Jakarta, jauh-jauh kudu mikirkeun presiden, geus nyoblos bereskeun we da Allah geus nangtukeun maju jeung mundurna ieu nagara. Teu mungkin dipajukeun ku urang, teu mungkin dipundurkeun ku urang. Geus aya teh lauhil mahfudna. Nya. Jadi entong ngalus-ngalus hiji calon. Wah, moal aya Anies Baswedan mah hade atuh. Sing teh geus panggih acan. Pan bodor. Nu hade mah Prabowo. Nah mah jeung hade perang di ditu di dieu. Sing teh milu maneh boro-boro. Jadi teu bisa ngaluskeun hiji jelema, Pak. Dina politik mah teu bisa. Setiap jelema anu dialuskeun maka datang eueuh alusna maka kecewa nu bakal sumpingna. Heeh nya. Tuh. Mending we urang mangiblat ka kadinya lah. Teu kudu ngagogoreng batur ngaluskeun urang. Kabeh oge sarua hade putra terbaik bangsa maka ditangtukeun ku rakyat Allah nu nangtukeun kun payakun malain urang. Allah we anger. Isra keur urang mah tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina daek kana tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina sok pasea jadi tara, tina goreng jeung inung bapak jadi alus ka inung. Nah eta we isra keur urang berjalan. Depan rumah sa urang mah bodoh atuh. Ada ibu rumah sa urang teh bodoh gitu. Rumah sanya. Rumah sa mana bukti rumah sana? Geura sok pikir, ye. Lamun Pak Kades isuk ngulem ibu, wayahna cenah ibu sumping ka kantor desa, yen Pak Kades deuk mere bea sakarung ewang, jam sabaraha Pak Kades? Jam 7. Uring yakin ibu geus salat subuh bakal mandi, make baju alus, init ka desa, ceuk Kades jam 7, jam 6 geus nagog di desa. Berarti ukur kabita hanya sebatas bea sakarung. Coba ditanya ku Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Allah teh 4:30 anjeun datang ka masjid, ku kami akhirat dibikeun salametna, kop kasalamatan keur anjeun. Tapi kenyataan hampura, cek Allah dipentas 4:30 dina salat subuh, datang jam sabaraha? Cok ngaraku we. Cek Allah teh lohor teh jam 12:05, datang urang jam sabaraha? 2:30, iyo geuning nu kaberangan wae teh. Cek Allah teh asar teh jam 3:04, urang datang jam sabaraha? Nah ari ibu mungkin beraku asar jam 6. Cek Allah teh magrib teh jam 6 geus di masjid. Cing kira-kira urang datang jam sabaraha? Isa jam 7, urang datang jam sabaraha? Tu geuning hengker kayakinan teh Pak, eleh keneh ku Kades deuk mere biasa karung nepi ka kudu datang jam 7, jam 6 geus nagog. Nah Allah mah deuk mere nage dunia akhirat, salamet lahir batin dunia akhirat, akhirat anu bakal tepung hirup ku keabadian. Tapi nah urang loba keneh anu mapohokeun di dinya nilai bodona urang. Well. Karasa kana. Ieu atuh urang Isra ta ibu nu goreng ka salaki, bisi ieu. Isi garoreng patut hirupna ka salaki, wayahna balik ti dieu tangkep salaki. Bari manja saeutik. Salaki keur amekeun ka ibu. Lila teuing pengajian teh aya. Cek salaki teh kunaon? Emane balik pengajian jadi lebay. Isra. Sametinya we heula Isra teh geus moal kataekan, Pak. Kena bodoh karena nyaho berarti isuk di dieu teh aya rutinan, di Majalengka teh aya pasantren, di Majalengka teh aya ajengan, aya ustad, mulyakeun ku ibu teh ustad di dieu teh. Kain aya kain nu jauh dengan mulyakeun, aya kanu deukeut ngalalaborakeun, tong sok kitu. Da berkahna ilmu melain tinu jauh, tinu deukeut. Bener tuh? Berkahna ilmu melain tinu jauh, tinu deukeut, kuring orang Cimaung teh kudu dimulyakeun. Hakikat anu kudu dimuliakeun mah ibu ka ustad nu deukeut. Ayo mah ka ustad nu deukeut teh ngaledek. Tah cing teh ibu ustadna ustad kukut we buat dianggap anak eme ustad. Kadua nu sok dihina ku ibu hancip. Hancip sok diledek. Geuning hancip sok PBB pasukan baris berbaris tu dua eta cek ibu aduh itu tentara Dorakati Inung. Ngaraku geus. Tong sok ngaledek batur.
tah hakikat mah kuring mah datang ka dieu hiji di ulem, kadua di ongkosan. Coba ustaz setempat Pak, deh keren. Nu maot ditahlilan, nu gering didoakeun, nu pasea didamikeun ku saha tah? Ku ustaz nu deukeut, matak al mukarrom, gelar al mukarrom lain keur kuring ustaz nu jauh, ustaz nu deukeut. Iya atuh. Sok Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur. Matak lamun bener ieu Isra Mi'raj wayahna inget-inget bisi ibu ngahoak tatangga, ngabenci tatangga, nyiniran tatangga, bubar teh dieu gerapen tah hampura ka tatangga, bisi isuk maot urang teh ari geus dibubarkeun mah dosa urang ku tatangga jalan ke desa Sapuan, Balungbang Timur, eueuh geuneuk eueuh maleukmeuk, maka Allah mukakeun alam nirwana anu pinuh ku kasalametan. Naha manusia di alam dunia mikarido kana hirup. Kamu kana jadi indung Mi'raj, ai Mi'raj teh naik. Deuk naon atuh Nabi mah jeung di Mi'rajkeun, deuk nembongkeun dosa. Muhammad gerak tempo ka belah kenca jeung bekatuhu, maka kenca simbol kagorengan. Jijing ieu rada berat. Kenca simbol kagorengan. Tuh toong Muhammad aya nu neutekan letah sorangan, ngaguntingan bibir sorangan. Saha eta Jibril? Cek malaikat Jibril teh Muhammad eta teh umat anjeun. Saha anu di duniana capetang baris miwarang nitah kabatur hade tapi sorangan teu migawe, nitah kabatur alus tapi sorangan ge can alus-alus, nitah kabatur bener tapi dirina ge can bener-bener. Kira-kira saha ibu? Astagfirullahaladzim, Ustaz. Wah, aing mah datang ka dieu tuding. Ngaguntingan letah sorangan, neutekan bibir sorangan. Saha eta Jibril? Umat anjeun Muhammad nu waktu di alam duniana capetang baris miwarang, nitah kabatur hade tapi dirina ge teu migawe hade, nitah alus tapi dirina ge can alus-alus, nitah bener tapi dirina ge teu bener-bener. Saha mah? Waduh, anger euy ustaz cenah euy. Tapi keun bae deuk di aku, heueuh, Pak. Tapi da bapak ge sarua. Geuning eta ka budak kohoa ka masjid jang. Kumaha ceuk budak ai bapak kagok Persib. Ternyata lain ustad-ustad teuing, KB. Hiji tah keun urang singsieunan heula. Naik deui, Pak. Nabi teh geus ramas bas we cai sosana, sok keung disebut umat deui. Direret deui teh ka belah kenca. Beuki sieun. Aya jelema ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan, aya daging alus diarantep. Daging bangke buyatak bilatungan di dahar, aya daging alus diarantep. Nepi ka nanya gogodeg, saha Jibril? Umat anjeun hai Muhammad. Nu kumaha? Anu geus boga pamajikan tapi ngaresikoan anu di jalan. Ai ka pamajikan mah di empat-empet resiko teh. Nah ai kanu di jalan gope. Nah Ustad apal? Ya unggal peuting lalar liwat. Sok tanya. Kan abdi mah sing teh sabaraha teh wayah kieu. Cenah abdi mah opat cepek we teh jam 12 ka ditu mah. Cing teh aya ge 150, kewe cenah antos-antos salat subuh. Asli, wayah kieu teh geus dikalolor geuning. Kaluhur you can see, buuk beureum, tapi teu wani kuring nyebutkeun si eta ahli neraka, teu Pak. Sabab abdi pernah ngawangkong. Heula keur perguruan tinggi diutus ku dosen terus cenah kumaneh kira tanyakeun mawa duit 100.000. Da langsung geuning datang lalaki teh nya nu kitu mah amis budi, Om check in Om kitu Bu. Sing teh moal teu boga duit. Gaduh sabaraha? Sing teh gaduh 100. Kewe cenah teh salat subuh si eta. Bade di hotel teu boga duit. Bade di penginapan sarua di belah ditu geuning aya kebon buncis. Aya saung 2 meter ka 3 tadi dinya abdi cicing heula ye. Ge malik ngulon. Pertanyaan teh kieu, yeuh cing teh duit ngandek nanya kunaon bet gawe di nu kieu. Sakitu pertanyaan. Nah, ada duit ditolak, panona nyurucun cai panona, berarti pertanyaan ieu sensitif. Kunaon cing teh bet gawe di nu kieu? Curi, Pak. Diputerkeun pertanyaanana, boga indung? Teu. Boga bapak? Henteu. Berarti yatim? Piatu. Boga salaki? Kabur. Tah ieu dina HP abdi aya foto salakina deuk diteangan ku aing mah di dieu tah. Si aya.
Intika aduh murang kali 2. Tah katoong ku urang sangsarana ieu jelema. Yatim piatu, eueuh indung, eueuh bapa, salaki kabur. Teu kawin bingung lantaran teu boga surat cerai. Nya. Budak sadua-dua keur mejehna sakola. Engke aya di ditu kades, aya. Engke apaleun neng yatim piatu, kuningan. Osok barang bere cinta ka neng. Nah, dan hoak pak kades. Mun keur kampanye jiga nu heueuh, geus jadi mah cadu make jeung marhatikeun ka diri abdi, hampura kades lain ceuk urang ceuk si eta urang oge tah. Cing teh aya di ditu ustad nu sok ceramah, loba. Cing teh apaleun neng yatim piatu, kuningan. Osok cinta barang bare ka neng, komo ustad sarwana ukur ngadalil, barang bare mah kacadunakeun. Hampura pa ustad lain ceuk abdi ceuk si eta abdi ge. Cing teh aya kadus RT RW sarua. Osok barang bere pan cinta neng teh yatim piatu boga hak pikeun dibere ku nu baleunghar. Sarwana we jeung dununganana. Cenah kitu. Cing teh aya jamaah nu sok parangaosan seueur. Anu malam Jumaah geuning yasinan, anu malam Minggu sholawatan, marhabaan, berjanjian, cing teh aya loba. Cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun osok cing teh barang bere ka neng. Pangaosan kalah gilimring we cenah nemong-nemong baju anyar. Hampura ibu lain ceuk urang ceuk si eta urang oge. Ternyata palamun disimpulkan ku kuring kunaon ieu budak nyieun kasalahan nepi ka ngajual diri jalan lantaran urang teu merhatikeun. Pan ku abdi teh ditanya cing teh eureun we atuh gawe di nu kieu teh. Nah da cenah abdi ge apal wala taqrabu zina. Gebeg muringkak, amba jeung muringkak dina usum kieu bondon bisa ngadalil. Cing teh geuning eta apal dalilna wala taqrabu zina, uninga. Hama jeung uninga siang mah da abdi ngaos ngan wengi we abdi teh kieu teh dipikir-pikir buah jamaah urang. Cing teh eudek eureun mangga cenah abdi riren. Cing teh naon syaratna lamun neng hayang eureun? Tikah abdi ku aa ngagebeg pamannya urang kudu kawin jeung si eta. Matak abdi kade rek nawaran ka bapak geus bade. Moal aya nu sanggup Pak. Lamun ku urang dikawin masih eta bakal eureun gawe di nu kituna sabab kikituan teh inung bapa geus eueuh harta geus beak anak sadua-dua salaki kabur deuk ka mana neangan pagawean sedengkeun di Indonesia hampura neangan gawe kudu nyogok jeung nyogok bener lur tuh matak si eta gawe di nu kitu loba jelema anu bakal dipenta pertanggungjawaban nu sabenerna ustadna kadesna RT-na RW-na jamaah pangajianana matak urang teh aduh Gusti dipenta matak bener cek agama jinah nah hiji jelema maka dipenta pertanggungjawaban 40 suhunan eta bongan teu merhatikeun 40 suhunan kana sangsarang si eta hartos ye atau boro-boro nuding neraka urang makan kitu karunya we nu aya pan baja zaman baheula lagi aya geuning aya hiji jelema nit kanu kitu bere duit gitu meuli minuman dibeli di waktu maot masyarakat teh dituding wah ieu mah cenah jelema gelo mal peuting meulieun minuman bari nit-nitan ka diskotik maot ternyata masyarakat teh dikuburkeun eta jonganna mayitna teh kuberagana susukan saminggu eta mayit seungitna agun-agunan turun pan khalifah raja cenah aya kejadian di lembur ieu naon kejadianana cenah tukang mabok tukang jinah tapi sungit mayitna nya cenah tuh teh dikuburkeun kunaon make jeung teh dikuburkeun heuh tukang mabok tukang jinah deuk naon dikuburkeun ceuk rakyatna tapi naha ieu mayit nepi ka sungit pan urang ge bingungnya kurang teang cenah pamajikanana dianterkeun eta mayit ka pamajikanana kumaha ceuk pamajikanana wahai wali Allah tah cek batur dianggap tukang mabok, cek batur dianggap tukang jinah, ku pamajikan disebut wali Allah. Aya kasus naon sih? Wahai wali Allah, nepi ka eta raja gogodeg. Palebah mana wali Allah na ari maneh? Botol geus sidik dibeli. Nu kitu sarua. Palebah mana wali Allah na? Sabab ieu disebut wali Allah teh dituding penjinah, dituding tukang mabok saumur-umur teu pernah nerangkeun tujuanana. Nah atuh bet barang beli minuman sumuhun mun aya 10 botol dibeli ku caroge 5 botol tujuanana minimal anu sok mabok 10 jadi eureun 5an nah pan 5 dibeli ku salaki abdi tuh buktina dipikeun teu diinu
Geuning cenah salaki anjeun teh osok anu kitu patut ka WTS. Sumuhun unggal peuting minta duitna ka abdi, osok dibeli eta WTS, lamun geus dibeli entara dipake. Ngan sok diharebosan anjeun tong ngaladangan batur. Poe ayeuna anjeun dibebaskeun ku kula, ta ieu duitna wayahna eureun tong kikituan. Tina saminggu meuli 3 poe, artina ieu teh dosa dina angka 3 poe. Tah eta mah wali Allah, Bapak mah entong coba-coba. Deuk cenah nyerah nurutan dongeng si ustad. Deuk init ka diskotik, gebro 400.000. Punten moal diange, anger ngahuleng lebar anjir. Moal kuat Pak urang. Sabab pangkat urang malain wali Allah, itu masih di wali Allah. Nah, kadua, kunaon teu dijelaskeun, cek rakyat tukang mabok, tukang zina, tukang judi, aya betus bibirna henteu, urang mah jujur bakal. Tukang judi gagabah, tukang mabok gagabah, tukang jinah gagabah, sok kadi hayang apal mah datana kuring moal teh diterangkeun. Ieu mah teu dijentrekeun, teu diterangkeun, hanya sebatas pamajikan nu apalna. Paingan cek istrina disebut wahai wali Allah, paingan mayitna seungit lantaran nahan dihina, nahan dicaci, nahan dimaki, nahan dipitnah teu wani ngacentrekeun kana pitnahan eta. Urang mah jujur moal tahan. Anggar we dituding ku batur ge moal teh diriungkeun mah kabeh. Nya. Atupan eta geuning eta jelema eueuh nu nyolatan. Kumaha jawabanana? Teu nanaon teh disolatan ge. Naha? Maka jeung teu nanaon teh disolatan oge, hakikatna eta jelema seperti kitu dituding, dihina, dipitnah, geus ngamalkeun salat nu sabenerna. Nya naon atuh maksudna? Apan mi'raj teh Nabi Muhammad teh dipiwarang ku Allah salat nu 50 waktu, maka tepung jeung Nabi Ibrahim, cek Nabi Ibrahim Muhammad bejakeun deui ka pangeran anjeun Allah wastana 50 waktu moal sanggupeun maka diurut jadi 5 waktu. Dina 5 waktu bener ya urang gerada hese nya. Nyata umat Nabi teh para degong asup abdi. Sarua tuh. Diurut dina 50 waktu jadi 5 waktu anggar hese. Malahan pertanyaanana salat nu mana atuh nu bisa mupus dosa umat Muhammad teh. Bahasana solu kama raaitumuni usolli. Salat umat anjeun anu saperti anjeun salat. Berat Pak. Lalakon keur mupus dosa teh berat. Salat anu saperti salatna Kangjeng Nabi Muhammad. Nya salat nu mana atuh tah kuring digambarkeun. Salat Nabi Muhammad teh bacaanana alus, rukuna hade, sujudna bener, artina bawa kana alam hirup. Lamun urang ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, lamun urang ruku maka ruku gambaran filosofina bisa ngahargaan batur. Sing kira-kira urang geus salat bisa ngahargaan batur. Acan nyelur. Nu kadua filosofina inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dina salat ucapan alus, dina salat bahasa alus, dina salat caritaanana alus. Cing bubar salat alus keneh ieu bibir. Sok aku. Bubar salat geuningnya aduh. Sarolat atuh. Pos nu rek 1000 tahun tempo mang. Maneh. Tuh geus leungit bacaan salat ge Pak. Boro-boro tina salat hirup urang diukur tina bab wudu. Paingan cek ilmu kolot heuh cek Abah. Kade maneh wudu teh ulah sakadar kucai tapi bawa tina wudu kana alam kahirupan anu nyata. Cinta naon bah maksudna ai wudu teh kucai geuning ka kemu nah teu diteleg ceuk Abah teh. Cinta Pak geuleuh kalau mau diteleg merujit heueuh tuluy kumaneh dikumaha diburakeun tah ieu teh filosofi hirup. Wudu teh lamun jelema geus bisa ka kemu teh kucai bersih disebutkeun anu kotor maka jelema nu wudu bakal bisa ngasupkeun alus micen goreng, bakal bisa ngasupkeun jujur micen bohong, bakal bisa ngasupkeun hade micen teu ceureuh, bakal bisa ngasupkeun daek micen kadul. Urang mah tina wudu wae geus teu lulus Pak. Bener ya. Eta geuning usina teh lah. Geuning panangan diwasu. Naon cing teh bah filosofina eta mah jeung panangan diwasu. Nabi teh jelema suci, nabi teh jalma anu sampurna, nepi ka disucikeun ku caina, disucikeun jeung batinna. Ai urang mah wudu teh karek bisa ngumah leungeun, can bisa ieu leungeun nyucikeun diri. Sabaraha jelema anu nyeri hate ku leungeun ieu, sabaraha jelema anu nyeri hate kutu tunjukna ieu, sabaraha jelema anu nyeri hate ku leungeun ieu. Caritana urang wudu tapi leungeun ieu geus loba dosa ka sasama hirup. Bener.
Gening pamuntel ge diwasu, heeh panon kudu tawadu, ceuli wasu tong resep teuing kana gosip, bibir wasu entong ngomongkeun ka goreng patutan ternyata wudu teh ieu pamakna hirupna paingan urang salat hampa, salat leungit husu, da wudu ge geus coplok tina makna hirupna. Bener ya? Tina wudu tah cicing geus heula sakitu tong panjang teuing. Ayeuna bab salat sarua. Tina takbir kalah kitu urang mah pasih usoli jeung teu usoli, kunut jeung teu kunut, padahal solu kama raaitumuni usoli, salat umat anjeun anu saperti salatna Nabi Muhammad. Nu kumaha salat Nabi Muhammad? Nu tadi Pak. Tina ruku ngahargaan batur, komo tina assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Atuhu simbol kealusan, maka kenca simbol kagorengan. Jelema nu sok salat, nu alus doakeun alus, nu goreng ka urang ge doakeun mah kudu alus. Kan assalamualaikum, assalamualaikum. Dengan uji ku Allah teh salaki ibu beger. Tah, kira-kira doa ibu mun salaki keur beger kumaha? Dalamun ibu alus hate bari salat mah lain. Mun salaki keur beger teh ya Allah, leahkeun manahna, leuleuskeun dirina, uihkeun rasa kacintana, salametkeun ya Allah caroge sanajan keur ngaberung kana nafsuna. Tah, eta salat assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Kenyataan mage salat assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, salaki beger Gusti podaran di jalan. Engit laras ya. Mana buktiin otentikna Nabi Muhammad assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca? Allah make jeung bukti otentik nalika Nabi deuk maot, nalika Nabi keur udur hayang ka masjid, Abu Bakar gotong kula ka masjid. Rek naon ya Rasul? Ka masjid riungkeun jamaah kabeh. Nu akhirna Kangjeng Nabi nanya, kaula teh umur bisi geus eueuh poe isukan, bisi kula boga hutang ka saha wae, cing ngacung ayeuna keneh sabab urusan hutang mah kaula keung jaga di akhirat. Ngacung hiji jelema. Ya Rasulullah, nalika keur perang Badar anjeun mecut onta. Terus eta pecut teu keuna kana bujur onta, tapi keuna kana tongong kami ya Rasul. Apakah eta hutang? Kumaha ceuk Nabi? Hutang kudu dibayar, jelas kudu dibayar. Berarti bab ieu Nabi mecutkeun kana kuda. Hai gitu. Ternyata teu keuna kana kuda, keunana ka awak jelema. Nah hutang ya Rasul eta lamun keuna pemecut keuna kana awak kula, hutang kudu dibayar kudu.